Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun mangrupikeun hiji faidah. Awasat parantos wasiat saha imro'atun hiji istri bintaha ka putrana anu istri. Faqalat maka cumarios atau nganasehatan eta istri ka putrana teh padi kedah ngaraksa anjeun li zaujiki ka saroge anjeun hisolan kana pirang-pirang nikara asron anu 10 yakun tinang tos bukti laki pikeun anjeun anaking zuhron ngaraksana anjeun kanu 10 perkara ieu teh bakal jadi simpenan amal atanapi bekal pikeun istri dunia rawuh akhirat. Naon we nu kedah diraksa ku istri al awwalu wa tsaniyah kahiji sareng kaduana. Hiji al qanaatu istri kedah ngaraksa ti carogena kedah ngagaduhan sifat qanaah. Hartosna istri teu kengeng poya-poya ku harta nu jadi sarogena atanapi ngahambur-hamburkeun harta carogena. Wa husnu sam'i kaduana istri kedah ngupingkeun secara baik-baik lahu kana nasehat atanapi ucapan atanapi parentah nu jadi carogena. Wa ta'atu sareng kaduana istri teh kedah taat kana jadi salakina. Wasali satu warabiatu sareng katilu kaopatna nu kedah diraksa ku istri kacarogena teh nyata atafaqudu kedah merhatikeun ieu istri lima waqi ainiha nalika tumiba pandangan carogena wa anfihi sareng pangambungna carogena. Jadi kedah ngaraksa kanu soca sareng pangambung nu janten carogena. Maksudna fala taqo maka ulah sampai ulah dugika ainahu paninggalna itu caroge teh min kiti anjeun ala qabihin kana tatapan anu teu dipikaresep, tatapan anu goreng. Jadi pas mandang caroge ka istri teh ningali teh istri teh teu pikaresepeun nu jadi salaki. Maksudna teu dangdan atanapi caludih bae nu jadi carogena. Sareng maksudna kedah ngaraksa tina pangambung carogena teh maksudna wala yasumu ulah dugi ka ngambeu anfahu pangambung carogena teh min kiti anjeun illa angin thayyibaraihi ngambeuna teh kalayan ngambeu anu seungit. Jadi pas ngambeu caroge ngambeu istrina teh sarareungit tong barau. Wal khamisatu wasadisatu sareng kalimana kagenepna anu kudu diraksa istri teh istri kedah ngaraksa teh atafaqudu mariksa atau marhatikeun li waqti ta'amihi kana waktu tuang nu jadi carogena wa manamihi sareng kagenepna ngaraksa atau marhatikeun kana waktos kulemna nu janten caroge. Naon margina kedah kitu fa inna syiddatal ju margi karena bangetna lapar nu jadi caroge mulahibatun sok ngakibatkeun timbulna
amarah. Jadi mun lapar teh sok mudah nimbulkeun amarah. Watan gesonaumi sareng aling-alinduhna tunduh. Nalika tunduh datangna tunduh eta magsobatun sok nimbulkeun bendu, sok nimbulkeun pipaseaun. Wasabiatu tsaminatu sareng katujuh kadalapana eta al-ikhrazu katujuhna istri kedah ngaraksa limalihi kana harta nu jadi carogena wariayati sareng ngaraksa ila khasyamihi ka dulur-dulur salakina wa iyalihi sareng ka keluarga nu janten carogena kudu diraksa indung bapana, dulur-dulurna, putra-putrana termasuk putra terena eta kedah dijaga, kedah diraksa. Watasiatu wa asyiratu sareng kasalapan tur kasapuluhna eta la taksina ulah ngabangkang, ulah ngalawan atanapi ulah maksiat ya istri lahu kanu jadi salakina amron kana piwaranganana wala tubsyina sareng ulah nyebarkeun lahu kacarogena siron kana rahasiana. Jadi ulah dibuka disebarkeun rahasia caroge nu awonna teh ka batur. Fa innaki makasanyana anjeun in khalabti lamun nyulayaan atawa ngabangkang anjeun amrohu kanu jadi parentah nu jadi salaki au girti atanapi nganyenyeri anjeun sodrohu kanu hate nu jadi salaki wa in absyiti sareng nyebarkeun anjeun sirrohu kanu rahasia nu jadi salakina lam takmani maka pasti moal aman moal tenang anjeun gadrohu kana pengkhianatan anjeun kanu jadi salaki. Wa iyake sareng kedah sieun anjeun kedah tiasa ngaraksa ngajaga anjeun summa iyaki tegasna mah kudu pintar anjeun ngajaga diri wal farha sareng kedah bungah kedah ngabubungah anjeun baina yadaihi di payeuneun saroge bidakana di mana kabuktian eta caroge teh kayana teh muhtiman dina kaayaan bingung. Jadi mun salaki bingung urang teh istri teh kudu tiasa ngabibingah ngabeberah manah anu janten carogena maparin semangat maparin ide supaya tetap sabar nalika bingungna. Wal kabata sareng kedah ngemutan maparin ide atawa nyieun masalah. Wal kabatu sareng kedah ngemutan atau maparin ide ladaihi di payeuneun nu jadi saroge in kana di mana ieu caroge teh farhan dina kayaan bingah. Jadi bilih bingahna kalewat batas sehingga anjeunna nyieun maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata saestuna istri idza kharajat di mana keluar ieu mar'ah min baitiha di bumina wa jauh-jauh sareng ari carogena eta karihun teu suka teu ridho teu suka teu ngaijinan bi alam yardo karena teu ridho nya salaki anha di istrina min hurujiha kusabab keluar istri tanpa izin nu jadi salaki maka balasanana la'anaha maka bakal ngalaknat kaeta istri saha kula malakin saban-saban malaikat sakabeh malaikat pisamain aya di langit wa kullu syai'in sareng sakabeh perkara marot anu ngaliwat ieu istri alaihi dina tempat eta nu kaliwatan
Jadi benda-benda atau hewan-hewan barang anu kaliwatan ku eta istri teh bakal ngalaknat ka istri anu keluar tanpa izin nu jadi carogena. Maka kadawas paos istri mun bade keluar ti bumi harus izin nu janten carogena. Mun ka warung tos beres enggalan uih ulah resep ngariung mungpulung jeung nu sejen. Goeri jini salian tijin tah wal insi sareng manusia. Sakabe benda bakal ngalaknat kecuali jin sareng manusia. Hatta tarji'a sehingga wangsul eta istri ka bumina au tatuba atanapi tobat eta istri karena keluar bumi tanpa izin nu jadi carogena. Eta 10 perkara anu kedah diwaspaos, dijaga, diperhatikan jadi sandaran atau peraturan kanggo istri supaya anjeunna kengeng karidoan nu janten caroge. Emutkeun ku nu janten istri bahwa ridona Allah aya dina ridona nu janten caroge. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum.